Tri Tangtu lain ngan ukur ajaran, tapi pituduh hirup urang Sunda. Kepercayaan ngajarkeun urang, percaya kanu maha kawasa jeung ngahargaan alam. Tata Krama ngajarkeun urang sopan, silih hormat, jeung ngajaga hubungan jeung sesama. Sedengkeun pamikiran ngajarkeun urang, mikir jero, mikir panjang, samemeh ngalakukeun nanaon. Lamun kepercayaan, Tata Krama, jeung pamikiran hirup babarengan, hirup jadi leuwih seimbang. Teka leuwihi rasa, teka kurangan akal, jeung telengit ajen diri. Ilah inti tina Tri Tangtu Sunda, pituduh hirup sangkan urang, jadi manusia nu wijaksana.